Mudah-mudahan negara orang berubah jadi aman, jadi tentrem, bisa berubah menjadi negara lurus, adil. Pangheulana ka sorga lamun jadi presiden adil. Lah pangheulana ka sorga lamun jadi menteri adil. Pangheulana ka sorga gubernur adil. Pangheulana ka sorga bupati adil. Sab'atun yuzilluhumullahu yauma la zilla illa zilluh. Kahijina al-imamul adil. Nomor hiji. Ini mantap ditende nomor hiji kumoal aya-ayana. Hese deh ada imam nu adil deh hese. Ya Allah ya Rabbi hese. Geus kieu beureun. Orang hirup di negara Indonesia. Boh subur di negara Indonesia. Subur. Masya Allah. Geus lain aneh kasuburan teh. Orang lah menyaritakeun kasuburan sadunia pangsuburna Indonesia sadunia. Timur Tengah mangan moga minyak doang. Tapi di Indonesia mimiti minyak. Logam macam-macam logam. Besi, perunggu. Betul tuh naon deui teh karah. Ulah ka emas ya mah juga emas bae. Ieu mah aing mah mapai heula tuh besi, perunggu, tanah ontas pemeh perunggu tah. Naon deui? Ayo terus. Tuh, sok nyaho jasa. Hambalaya di urang ka uyah-uyah aya. Naon beda aya? Tinggal ngelola lah we urang teh. Ieu keur carita kesuburan jeung kemakmuran. Nunggaran laut. Nunggaran hutan di urang. Masya Allah, pohar ngelola ulah kaget lamun kuari di mimiti Bogor, Sukabumi, Rangkas Bitung, Pandeglang, terus kaseret ka ditu ke pantai kidul geus ditingali ku satelit Amerika di jerona geus aya emasan. Emas teh pilu ya mah lain emas anu ecek-ecek lain emas tono lain. Masyaallah emas murni emas tono nam eta geus tinggal dikelola bae. Satu abad dikelola ieu terus bae dikelola dikeluarkeun emas teh 1 abad berarti 100 tahun. Eta teh encan beak seperapat acan. Encan beak saparapat aja. Indonesia wallahu alam ku Allah keur dikitukeun. Kadar emasna deui, kadar emasna. Harap bagus. Belahan dia ka dieu tah Gunung Karang kahandap. Eta kan cai bae di dieu. Lamun urang bisa berhubungan jeung ahli Gunung Karang nyana mengamati hati-hati cai aing cak nyana salah ngagunakeunana surut Gunung Karang kan kabagi 3 Gunung Karang teh perluhuran pertengahan jeung bawah namun eta dicokotan salah digunakeun caina turun garing cak Gunung Karang aing bakal bitu mawa 3 hiji mawa seuneu 2 mawa banjir 3 mawa angin pilih kusia boleh atuh mal milih ge nya mah kaburu paeh ti heula ieu terus mah aki-aki atuh atuh tah buru paeh tah eta di jero di jero eta geus terdeteksi aya aduh cak
lo di luar naonnya itu bukan sah di luar kesanu nita di luar batu teh jauh kan dia naonnya naon kudu di jero gitu nyaho Indonesia muhara Masya Allah lah pokoknya lamun orang nyaritakeun kesuburan Indonesia caritakeun ku ari tatanan nagarana jeung kesuburan nagarana mun digak bulu sebab lamun nu nyaho urang gemes di mana kagemesanana kakarak didinya kudu belajar urang kudu belajar ieu negara urang kunaon jadi kos kieu pasti belajar dikendalikan kusaha kumaha hasilna dan lain sebagainya atuh sirama pada turu bae ge lah humuai be sirama baru sirama humuai tuh emang sirama humuai gaweane Kangjeng Nabi makan tara humuai tidak salila manang mangsa sieu mapan heuai bae udang hees heuai keur leumpang heuai abot bang baracan asup can eureun heuai ieu gaji ka mana ieu atuh bongana ieu mah gaji tatanan negara da kudu rapi ieu mah gaji negara sebenarnya mah mantak lamun jelema teu paham negara moal bisa nyaritakeun perang eta kan aya di negara perekonomian mengendalikan kan negara perbudayaan negara iya kan keur dibahas aja timbul peperangan teh kan unsurna balaya unsurna teh mungkin unsur agama unsur dunia dikendalikan perpolitikan di urang teh geus darareukeut lamun dijadikeun perang sebab naon atuh urang kan geus sakadar jadi kuda berdiri sendiri kok bisa berdiri sendiri cenah kiai urang nu mantak minjem duit ka negara lain eta teh kapan aya perjanjian dunungan anu di Indonesia teh nginjem duit ka IMF dan nu tadina diulah-ulah teh kapan teu katahan eta teh pan meureunana aya perjanjian anu bakal dicopot ku manehanana anu urang sebagai rakyat teu nyaraho dunungan tah mulai mengarah ke politik kok gitu politik mah mulai eta kekarak dirinya engke cara tuh ngaji negara sebab ieu wala yadkhulu fil aman maluhu wa ahlu bidaril haram